Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, ya khaliqal bashari. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi karamatihi. Wan nadabu sareng sasambat wan niyatu narikeun sareng narikeun sora sasambat sasamat ditarikeun pisan wa niyatu sareng narikeun sora sasambat wa kullu qaulin sareng saban-saban ucapan yahussu anu ngagegreh. Apa itu ngagegreh? Ngeukehan. Yahussu anu ngagegreh itu qaul ala muharramin kanu diharamkeun. Au yuftiru anu megatkeun ieu qaul an wajibin tina anu wajib, an wajibin tina anu wajib. Sok cisok baca neng barang jeung akang getang hiji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembaliana batun neng, Geus lebaran batun matawa. Akang kemana deh? Wan nadbu sareng sasambat di antara ai wa mim ma'asil lisani di antara dosa letah teh eta an nadbu sasambat sasambat ulah sasamat kitu wa huwa sasambat nadbu teh nyaeta addu mahasinil mayyit ngitung-ngitung pirang-pirang kealusan mayyit kaannau kaya sanyana itu gitu. Si mayit yasma'u tanguping itu si mayit. Atawa kana kakasanya na itu si jama yusmini tambah nguping si jama. Contoh kayu kolawa kahapa duh gitu. Naon kahapa teh kahpun teh guha. Aduh guha abdi tempat naon gua maksudna tempat panyalin dungan. Bapak tempat panyalindungan abdi wajabalah wasanada. Bapak nu jadi gunung abdi gunung naon gunung panyalindungan panyaluan wasanada. Panyarandean abdi. Bapak mata aya di nya pisan ka abdi. Paragi nyarande abdi. Anu sok ngasuh ka abdi. Teu bayi gugorokannya bari sasambat teu tegogorokan ke niahna kon niahna bari ditarikeun sorana
osoknya anu ditinggalkeun maut geuningannya. Bapak kasa deui atuh abdi nyaran deui. Sareng saha atuh abdi tuh nah dia teu aya bapa mah abdi keung jeung atuh milu ka kuburan. Bapak tuh ulah ninggalkeun abdi beuy cariknya luhur kuburannya ek dikubur bapak ngaguak. Bapak teh sareng saha abdi nya. Teu ya patuh ka dia turun maneh bareng jeung bapak arek moal. Nyambung cenah. Teu nadbu sasambat. Wa niatu jeung niah mah nyata Raqus Saud bin Nadbi. Ari keun sora pahlawan sasambat. Nyebut-nyebut kealusan mayit bari ditarikeun naonna sorana bari adet-adetan sagala bokam bari ngacak-ngacak buuk sagala. Bapak itu kumaha abdi jeung saha. Diacak-acaknya. Lolong seran di buruan misalkan. Bapak yon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul aswati ilallahi sautani sautun naihatun musna sautun naihati musibatin wa sautu mizmarin inda farhin pangdobi dipika cinta abghadul aswat anu paling dipika benci tina pirang-pirang sora atawa ari pirang-pirang sora anu leuwih dipika benci ari sora anu leuwih dipika benci lallahi munggu Gusti Allah. Suara yang paling dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala ada dua, sautani. Satu, sautun naihati musibatin sora anu keur sasambat ketika menang musibat tinggal mati nyambat-nyambat kealusan mayit. Biasanya ketinggal matinya. Atau kedua wasautu mizmarin inda farhin suara tarompet ketika menang kabunga. Lain tarompet itu menjauhnya ketika menang kabunga. Tuh. Aya suara-suara itu. Cek ya cek naon. Sulamut taufik nu diharamkeun kenya haram. Mimasil udun dosa cepil sepanjang syariat jauhan sarua kudu gentrengna gitar serulingna suara seruling matak mohokeun kecuali lamun matak jadi ngingat dah aya ku ahli sufi diparake kabeh suara ge nanya rek suara rek naon rek kumaha di ditu nama disaha Allah Subhanahu taala rek suara rek tetempoan nanti perasaan kabeh disumpingkeun ku Gusti ajang mengingat za Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan kalau lobana jelema dibere naon teh gentrengna gitar dibere naon suara seluling gentrengna kajapi jeung sajabana eta kalaka joget teu pugu nyaeungnya joget-joget TikTok bari ngagutak ditek naon bujur segala rupa padahal tas suara di mana saha pencipta suara teh ditempo ku urang saha naon sih nu ditempo saha nu nyiptakeun nah aya naon di balikna teu kasub diri urang sorangan saha si urang teh
dibisakeun nempo ku sa dibisakeun nguping ku sa dibisakeun ningali nempo teh hanya tadi geus nya bisakeun leumpang dibisakeun ngaji ka kuping suara didatangkeun ku sa kana ceuli urang dinundutankeun betah dibetahkeun sarea di pangajian ku sa ku Gusti hakikatnya aya ku indah ngeunah rarasaan teh di mah digubrak-gubrak ini ka ditu sia teh ngaji gitu ngoprek we HP tanya ini tuh oh ini ada pengajian duh paling indah ngeluk tongko ngawe dituluykeun tadi naon teh keun ngoprek kafe tadi keun ngoprek kafe naon katuluykeun na mimpi lagi mengaji pada teh ngabin panaun ingat-ingat geus naon abin pana enak aya indah aya ngeurina geus sadaya suara-suara aya nu enakeun aya nu naon teh pikaruwaseun nya datempuan aya nu indah aya nu pikasieun kasu perasaan-perasaan nu datang ka mana ka kolbu suka benci itu cinta galau nah dia jote naon nah mangga teh gabut naon gabut teh nek kesel segala rupa kabeh disumpingkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh di jalan di jalan naon eling ka Gusti nya di jalan eling ka Gusti teu tah saur Kanjeng Rasul dua suara anu matak dipilih penduku sa paling dibenci ku Gusti Allah teh suara anu kuasa sambat ketika menang musibah jeung suara ketarompet ketika menang kabunga. Usna ieu mah resepsi pernikahan supaya bunga. Coba genjrang-genjing jauhnya lagu India sagala rupa jauhnya. Medegese jeung saja bana wah ke bayi jalogen oh bari ngondang naonna artis eta teh artis lokalnya nya anu di celana naon wungkul di celana pungsat ping-pingna pahana sapotong katingal bakan nying saat kemana kebelah luhur tuh joget nyamongkeun bujur segala rupa kerbunga cenah mongkah ke sakali ieu sanaon saumur cenahnya duh eta sakali dinya coba menang nyewa biak puluh juta moal barokahnya naudzubillah teh ieu sepanjang syariat kalau loba jelema kitu lain kala dipake eling aya sebagian nu dipake elingnya jalan eling nanti make naon make kacapi make piano gendrung na genggong na naon goong dina goong kan aya dohir aya batin nyali ka naon ta gitar bentukna dohirna kumaha aya naonan penyekelan tuh aya naon kitu teh oh wadah soranya ajang supaya gem tuh aya naon ngaranna senarnya senar eta dohirna bisa dicepengnya bisa ditempo suara coba petik dreng eta dreng nanya dreng neng di mana coba katempo teu tuh tapi ka naon ka kupingnya ka kuping kuping di mana kumaha siga kumaha bentukna tuh kaku cuma ka kuping damel saha damel Gusti kumaha ngadamelna tas
Tawaniatu wa kullu qaulin yauzu ala muharramin sareng di antara dosa leta teh nyata setiap ucapan anu mupujuhan ngagegreh mupujuhan insanan ka manusia mupujuhan batur mupujuhan jelema ala muharramin kanu diharamkeun ka qatliman lau amanun mim muslimin wa dimiyin sapertikeun ngabunuh najama anu jang eta jama teh boga keamanan kudu dilindungi maksudna nyatana muslim jeung kafir dhimmi muahidin wa mu'ammin muahidin kafir mu'ammin kafir muahid mu'amman mu'ammin muahid contoh tuh paehan cek aing mah tuh paehan jelema kitu mah pada muslim atawa kafir dhimmi atawa kafir muammin atau kafir muahid pencit eta ucapan walau nisfa kalimatin walaupun sapotong kalimat mun bahasa Arab maehan de paehan betul nya betul entah betul tuh ieu nu dibacana ukungkul coba alamnya tuh eta atau mohon kumal kacacet menjauhnya maksudnya eta sanajan sapotong kullu qaulin yauzu ala muharram haram atau sarua we anu diharamkeun nya prosotkeun tanya tidak naon tah surungkeun tah cekirkeun tah besar ya tah banyur ya teu mun haramnya mupujuhan kan diharamkeun misalkeun aya jemaah salat di sarung wungkul apa aku di sarung wungkul ya teh make salempak teu make naonnya singkapun jam tuh singkapun sarungna tuh ya eta ucapan anu naon mupujuhan kanu diharamkeun mana ala qatli mu'minin walau bisyati kalimatin ja yaumil qiyamati maktuban baina ainihi aisun min rahmatillah tuh saurkan rasulnya manza jama'ana nu mere tulung itu nulungan si man ala qatli mu'minin kana ngabunuh jama mukmin walau bisyati kalimatin najan nulungan aku sapotong kalimat cara tadinya semoga nama cukup nama lu mau kurang wakong nya sampai dapat kenawan deh bahasa Arab tul tuh yang misalkan ngongko atau tul nawong ke paehan ada jasa potong jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi isukan di poe kiamat eta jama bakal datang bari tertulis dina antara nawana dua panona ayisun min rahmatillah naudzubillah ta ieu teh jelema pegat tina rahmat Gusti Allah antara dua panona tertulis ayisun min rahmatillah naudzubillah min dalik tah ieu jelema teh geus moal meunang rahmat sa Gusti Allah ku ngucapkeun ngomongkeun ya nulungan batur ku sapotong kalimat kanu diharamkeun nya terus contohna wa misalu satil kalimah yaqula uktul fulanan faqala ukung kuanya paehan mana pae wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan eta ayat Al-Qur'an memehna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa aranjeun kabeh kudu saling tolong menolong kana kahadian jeung kana katakwaan sabalikna wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kade dina perdosaan jeung permusuhan mah ulah make silih tulungan silih elingan ingetan
keadaan silih tulungan Asep misalkan di kemana ajak muludanya ngayakeun ajak rajaban cenah muludan cenah Isep di urang ye naonna domana puncit ye nya oh cuk pami ye beasna di urang sakintal tuh di urang kumelina ye sakintal nya si tulungan kana kadean kemana-mana ye rek ngajinya ngan teh poek kieu ye bate bawa ka tuh kemana-mana bagian ini pengajian kemana kok itu jauh ye bawa motorna ye bensin ayo tah cili tulungan dina kadean ayo ngaji ngajakan batur ngawan tah ngaji tah salat awon wala itsmi wa udwan dina bab berdosana ulah make cili tulungan mane ek siga ek ngongong heuh kurang 6 diandel kurang teu ulah apel di urangnya ke pokoknya mah tenang nama dijagaan kurang siap itu ulahnya lah yuftiruan wajibin atawa ucapan nu diharamkeun eta ucapan anu bisa menggatkeun ka dina kewajiban qala sallallahu alaihi wasallam man ana lamasiatin walau bisyatti kalimatin kana syarikan fiha nya barang siapa yang menolongi maksiat dosa nulungan ka maksiatan walaupun ku setengah kalimat eta teh jelema eta teh kaya babaturan batur dina ngalaksanakeun pamaksiatanana rek salat rek naon rek salat kadieu gapleh jeung aing kitu tanya kadi berjamaah cek berjamaah aing kadieu heula gapleh ye atau main game heula ye atau naon lah ye nah menggatkeun kewajiban ngajakan batur ini ke masjid geus siap berjamaah pas di jalan pangih eta teh ka mana jamaah kayak di masjid cedog tah di dieu teh cedog eta tanya tah eta ucapan nu megatkeun kewajiban rek ngaji disegat mana-mana yang nik sinarieun tangi kitu ngaji atuh aing dah siapa tak dulu tak aing boga nu anyar ka dieu heula dieu tak tempon tah tingali itu rame kan teh si hayang aktifkeun bluetoothna ya bluetoothna teh gitu eta ek ingin ngaji disegat gitu tanya batur bagian ngaji kemana ngaji ulang-uling antel ka mana Jayayu naon biasa tulin juga nyeblak naon ke tanya kan ya pokokna mata di naonan di motoran kan mau apa sih mayar lah anter wungkul tuh baik ngaji disegat diajakan ulin eta kan ucapan anu matak megatkeun kewajiban eta teh itu jadi babaturan dina pamaksiatanana wa qulu kalamin wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman salapannya belandapnya halaman salapan tas wa annaka sareng sayaktosna anjeun fi mukhalatotika dina eukeur cacampuran anjeun jeung papada jelema maksudna nya muannas wa khalwatika sareng dina pirang-pirang khalwat anjeun
nyepen anjeun. Masuk nyepen? Masuk nyepen neng? Lamun holwat neng? Osoknya bayi ngobrol kape nya nya. Aduh, metnang apa wifi beraya di imah ya cicing di kamar. Menitara pangi kinalang pangi ayeuna ising orang ke di kamar ya hayonya. Ngoprek hap keur kholwat. Eta kholwat maksiat eta mah kadenya. Harus bahasa holwat teh nya holwat naon? Holwat bahasa sufi holwat nya kenaon da keur holwat nya keur nyepen. Halusna budak teh geus budak-budak geus diajar nyepen kitu. Ai sing goreng kenaon ngoprek HP we bukaan anu teu paralugunya. Aduh itu menang gratis teh wifi-nya. Itu kasih mayaran dipang mayarkeun ku batur. Tuh kan ya eta. Cenah jeung budak teh tara panggih cenah da ayeuna mah. Mun bade to mah eta ngaputing dari ka jam 12 peuting teh di keleuweung naon dina tangka dukuh nanya. Ayeuna mah di imah we cicing batak. Lumayan aya perubahannya. Digulung reungit tenang we betah we nya was keur di leuweung nya digulung reungit di koma kasieun we nanaonnya. Ayeuna geus di imah tuh betah pisan. Remen kholwat. Naon kholwat teh? Nyepen. Teu watika. Jeung sanyana anjeun keur cacampuran anjeun ngan. Watika sareng keur nyepen anjeun pirang-pirang nyepen anjeun mutaraddidun eta anu bulak-balik baina yadai di payunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu maka teu cicing fil mulki di bumi wal malakuti jeung di langit. Alam mulki jeung alam malakut. Fil mulki di bumi wal malakuti jeung di langit naon sakinun anu cicing. Wala ta'arraka jeung teu usik samun naon musaha mutarikun anu usik illa kecuali wajib baru samawati ari sareng aridat anu maha magsa di pirang-pirang langit wal ardi sareng di bumi mutliun eta anu ningalikeun alaihi ka itu si sakin atawa mutaharrik. Ya'lamu uninga iyo jabbarus samawat saatnya Allah khainatal a'yuni kana panon-panon anu cidra anu khianat wa majeng kana perkara tuhfi anu nyumputkeun on asuduru pirang-pirang hate. Wa ya'lamu sareng uninga ya Allah jabbarus samawat asirro kana sir wa akhfa jeung asirro kana rahasia wa akhfa jeung kanu leuwih samar. Kada ya. Itu. Kamari teh kumaha cenah? Mana cenah? Walan tasila ayyuha talibu ila qiyami bi awamirillah wahai pencari ilmu wahai nu neang ridho Gusti Allah Muhammad taktopi moal bisa ngalaksanakeun ngadegkeun kana parentah Gusti Allah kecuali kudu ku ngamorokobahan hate diajar ngintip hate boga hate boga sarayanya masyaallah nya boga hate kan. Oke, teh ayeuna ya cicing mah di pengajian, tapi kadang hatena keur ka mana gitu nya. Tah, eta kudu diintip neng. Kudu kumaha? Di muraqabah diintip. Ieu keur ka mana ieu ate urang? Keur inget kana naon ieu? Teh nya. Ngur keur salat. Kudu di mana-mana. Bahkan kudu diusian kunaon teh akan kudu dikir teh nya. Muraqabahna teh jeung anggah eta badan ya laungeun urang kieu mah pertanyaan nanya ieu dipikarido ku Gusti atawa henteu ayeuna cinuku urang dipikarido ku Gusti atawa henteu hatenya leungeun bisa katempo nya leungeun anggah eta tubuh bisa katempo ku di mana cenah ayeuna budak di ngaji alhamdulillah teu nyaho hatena nya keur mana budak keur salat alhamdulillah duka hatena duka kumaha duka mah tuh hate heula nya muraqabahan hate anggawa ta tubuh
Ya teh urang keur inget atawan tu nyaho inget atawan tu nate teu anu can menang eta mah can diberi ijazah talqin mah belum we biasa we teu asa naon teu asa dosa mah tak beruntung amalkeun nya si jajahan si talqinan amalkeun ketika gue si talqin tak iya kudu diingetkeun ieu di mana kapanpun dimanapun gitu tanya anda ada hirupkeun di mana di jero sok bantuan nah kuno aya naon eleung ajang anu kumaha anu can ditahakeun teu asa dosa anu Gusti talqin we kaluwihanana ka naon ka keunggulanana nya urang poho tuh jadi naon tah jadi aya urang poho alhamdulillah gitu tah aya urang keur poho anu can ditalqin mah biasa we poho ge teu asa naon teu asa dosanya tuh tah alhamdulillah tak sing darek luharayang teu muraqabah teh anggota tubuh keur cici lirikan mata napas kembali kana bulak-balikna napas ti sore ka subuh ti subuh ka sore ketahui juga matinya ku anjeun bahwa Allah teh ningalikeun ka hate ujung kitu ningali ka dohir batin urang ngamuitun bi jamila dotika wa taratika wa khotwatika wa sairi sakanatika Allah ngaliputan ku ilmu tamna Gusti Allah sakabeh lirikan panon kereteg hate lengkas suku usik cicing urang saterusna ieu wa annaka fi mukhalatatika wa khawatika ketahui olehmu bahwa anjeun sesungguhnya anjeun keur dina campuran anjeun jeung jelema cara ayeuna nya keur campur gaul jeung jelema papada jalma jelema kan jelema yang ngaranan ya jeung jelema wa khawatika jeung keur sorangan anjeun keur jaung batur keur sorangan sing apalnya mang sadaya euceus sadayana kasuk mengaji ye mutaraddidun baina yadaihi eta teh urang teh keur bulak-balik kitu nya anta di payunan Gusti Allah hadir payunan Gusti Allah kan ya payunan teh lain cara payun urangnya urang hareupeun tadi dinya lain nya lain di Gusti Allah teh maksud payunan teh dewa disarwakeun jeung payunan jelem makhluknya ai payun urang makan ya di hareupnya gigil katu gigil kenca tukangeun luhureun handapeun tadi Gusti teh kitu dekat talian kunaon ku jihad sama Gusti Allah mah ketahui olehmu Allah teh maksudna ningalikeun ka urang rek keur babarengan jeung batur atawa keur nyorangan kitu keur nyorangan kana aya leuwihna sahaja anu eling ka kami keur nyorangan maka kami bakal eling maka nyebut-nyebut kaya jalma keur sorangan kitu kan nya kesorangan di kamar ye dikir ka saha ka Gusti Allah lain ngopi kape nya dikir ka Gusti Allah ku Gusti Allah disebut-sebut di dirina Gusti Allah nyalira saja manu eling ka kami keur lobaan ngariung kabeh manakiban ukur naonan sholawatan bari eling ka Gusti Allah anggo detah namilu eling hatena bari naon milu eling saur Gusti Allah ku kami eta jalma bakal kitu tanya disebut-sebut dina golongan anu leuwih loba daripada anu kumaha anu di dunyana ku dina riungan aya 100.000 na maka Allah bakal nyebut-nyebut ka eta jalma dina riungan para malaikat anu leuwih loba kitu nya da hamba kami watak anu bari eling teh nya bari eling lain ukur sebatas letah wungkul tapi hatena naon eta ini kalau bakanya terbawa dengan naon mungkin barokah saha guruna barokah karomah sana
kuluna nepi ka eling nepi ka naon ka ceurik ingat ka Gusti Allah tah eta teh anu ngageterkeun langit teh nya eta kitu anu ngageterkeun mah kitu saperti kitu kekeun sorangan rek keur bareng jeung batur ketahui ku urang bahwa Allah teh ningalikeun urang fala yaskunu fil mulki wal malakuti teu aya anu cicing di bumi jeung di langit sasakinun anu cicing wala taraka mutarikun jeung daya nu usik anu usik nu cicing nu usik di bumi jeung di langit illa wajabbarus samawati kecuali dat anu maha maksa di langit jeung di bumi saha dat jabbar anu maha maksa di langit jeung di bumi teh saha Gusti Allah Subhanahu wa taala mutliun alaihi eta teh ningalikeun ka jalma anu usik atawa anu naon anu cicing ka makhluk anu usik atawa anu cicing ya'lamu khainatal ayuni Allah uninga kana panon-panon anu hianat panon hianat ka uning aku saha ku Gusti Allah hianatna panon coba kumaha eta hianat di antara hianat teh dipake naon dipake ningalian teh puguhnya khainatal kesolangan dia orang di kamar dikunci bahkannya pokona asa asupe wifi sinyal wifi ke mana ke kamar nyeungnya Allah uninga sing ingat ditingali ku dosa wa ma tu bis sudur bahkan anu disamarkeun ku pirang-pirang hate perkara anu disamarkeun ku hate urang Allah ka uninga wa ya'lamu sirra wa akhfa jeung Allah uninga kana sirah rahasia wa akhfa jeung anu leuwih naon leuwih samar apa jeung anu leuwih sama ya boro-boro dohir urang batin oge ka uning kitu nyenengnya teu ka uning kumaha da sadayana oge nan hakikat kusaha ku Gusti nya hakikat ku Gusti tinggal sadarna nya sawa Gusti papayeun abi sadar papayeun abi hayang bisa eling ya hayang bisa eling eta kan sadarna nya nu beratnya sadarna nu berat tinggal coba-coba ayeuna we ayeuna keur cicing di pengajian ke abi teh ingat ka Gusti atawa henteu eta kayak teh bener ngaji teh atawa henteu eta diridoan atawa henteu keun ngoprek HP ke teh kenaon ye Allah teh ridhoan atawa henteu kira-kira lamun mati ayeuna ye urang teh keun ngoprek HP hose naon paeh langsung ngejengkeng jauhnya kira-kira husnul khotimah atau suul khotimah ke urang teh gitu nya buah-buah naudzubillahi min daliknya diajar eta ihsan diajar naon ihsan rukun Islam rukun agama Islam yang ketiga adalah ihsan kudu dihirupkeunnya sing boga rasa ditingali dipentrong ku Gusti Allah Subhanahu ditingali tadi bolotot teu nya kade dipajar gunting oli aya naonan secan teu ulah dibayangkeun aya ngajeleg gendeng teh da lo mah mukhalafatul lil hawadits kahadenya kumaha tuh kadar ingat tunggu nyanengnya kada ingat tunggu kade ke di mana pangi ujung lawan jenis kumaha ge tanya si ingat ka Gusti keke urang teh jadi bebel heman kieu ya keke urang teh jadi sunyam senyum kieu ya siga caper sagala ye cari perhatian gitu tanya siga hayang naon ngaran teh hayang dipanggil kumaha kasep aduh geulisnya asa bunga di kitu-kitu aduh si neng mini getol aduh si neng mini tiasa nanya teu segala rupa don Allah ningalikeun kadenya awasna Allah maha ningali fata'addab ayyuhal miskin wallahu a'lamu bis-shawab subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbi fa'na Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din tawassalna bi ta'allumi tawassalna an rizqana wasi'ah wa an rizqana amana bi tawassul ku pangasa so ku mengurukan Gusti Gusti kecembarang keamanan